Pangdi di Kuramas, kumpulan carita Pamas. Tepangdi sarang sim kuring Zain di Kuramas. Ayeuna sim kuring kadongkapan tamu anu spesial ya. Nyata ti Mojang Jajaka Pamas 2025. Emprah heula atuh. Tah menitos karasep, gelis, gagah, sapertos kieu panginten leres teh. Masyaallah. Tangtos. Tah, ieu teh aya Kang Luki, aya Cenisa Siti Julia, aya Putriana Jelita nya. Ieu teh salaku Mojang Jajaka Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda tahun 2025. Tah, ayeuna mah mangga tiasa wanohan heula ti heula paling itu mangga. Langsung ke abi. Langsung Oke, ke itu. siap. Sejanepangkeun wastapun Putriana Jelita nenehana teh Putri pami di sastra Sunda nyalira sok disebatna Putjel. Oke. Nah, bet Putjel teh. Naonnya? Kumargi Putriana Jelita Alah, Putjel. Oh, Singkatan cenah. Singketan. Mangga ti entragan sabaraha? Abi ti entragan 2024. Salajengna panginten ka dieu heula. Abi, Wah, mohon atuh. nu panggagahna. Pasti gagal oge teh. Mun saatos abi tapi. Siapa tanya? Mun sejenepangkeun wastapun Luki Nur Fariza, nenehana Luki. Terus naon nih entragan Entragan. 2024 gitu. Tah aya nenehana aneh-aneh lah abi mah Luki we. Mangga lajeng kanu di tengah ieu nu pang naon ya? Pang sayana naon? Panggagahna oge. Penggagal. Pang seniorna eta. Nah, bener. eta bener Mangga. pisan. Cici. Ya Allah. Ya Allah. Mun sejenepangkeun wastapun Nisa Situ Julia, nenehana Nisjul. Tah, nah Anis Jul kira sami geura cara gitu. Sami. Ya, sami Abi sih lanceuk. kira langkung mah kitu. Oh. Soalnya seueur oge nu nyarios Abi sareng Putjel teh mirip teh sih. Mirip. Socana 2 sami. Oke. Ti entragan. Oh iya, ti Mohon. entragan 2023. Mohon. Kalaresan ieu teh sim kuring teh ayeuna teh janten moderator. Terus geuningan yang nu kieu oge meureunnan kumaha ieu teh. Iya, nah, iya kan. Sami Ya, berarti. mohon sami berarti nya. Kalaresan nya sim kuring oge kapancenan janten jejak pinilih Pamas 2025 nyerangan sareng Mojangna nyata Cenisa Siti Julia gitu panginten. Aduh. Nya pamitos wanohan sareng naon saha-saha wae nu di dieu. Ayeuna mah urang wanohan heula ieu. Naon sih Mojang Jajaka Pamas teh? Tah, Naon atuh ceuk? tah. Mangga. Mangga. Ya. Eta mah Kakang. Mangga atuh. Mangganya. Abi teh tiasa ngoler nya abi mah. Mangga. Mohon atuh jadi Anu ieu. Mojang Jajaka atau atanapi nu tiasa disingkat PMJP teh Kang. Merupakan pasanggiri Mojang Jajaka Pamas. Janten pasanggiri teh menjadi wadah kanggo mahasiswa sastra Sunda anu ngagaduhan bakat, minat sareng ngagaduhan advokasi gitu. Kanggo Mojang Jajaka ieu. Aya lengkepanna teh ceuk kumaha PMJP teh? Tambihan. Nah, leres pisan janten si Mojang Jajaka ieu teh dipilih ku sabab supados janten enteungna kanggo wadia bala Pamas anu kumaha si Mojang anu saleresna gitu wanoja Sunda anu saleresna gitu terasa Jajaka saleresna botina sikep perilaku atanapi sanes kantena. Tambihan panginten. Tambihan deui panginten kin panginten potos aya pinilih sareng runner up-na kin didelegasikeun ka putra putri FIB sareng oge ka Imbas Sadi. Sadi, tah Imbas Sadi teh naon geura? Imbas Imbas Sadi. Sadi teh Oke, widi ngawalar dia Imbas Sadi teh singketan tina Ikatan Mahasiswa Bahasa Sastra Daerah se-Indonesia. Janten anu pinilih sareng nu runner up teh eta disalurkeun deui meureun nya. Bener, Disalurkeun semacam deui deui, ka Kang. naon putra-putri fakultas sareng Imbas Sadi. Gitu. Tah, anu patarosan salajengna ieu teh kunaon sih kataji ngiringan kana pasanggiri Mojang Jajaka Pamas 2025 teh. Mangga bari ti saeuh. Bari teh sa? Oke. Mangga pangujungna Siap. heula nya. Pamiti abi nyalira saleresna abi mah mikir wah sapertosna engkin we tahun 2002 genep daftar teh Uluh. nya nanging seueur nya aya lanceuk-lanceuk oge rerencangan anu ngarojong atos we put cobian heula aya oge tanya lanceuk anu nyarios tos cobian heula pami emang menang eta berarti milik rezekina gitu janten ku margi seueurna rojongan-rojongan eta anu ngajantenkeun abdi majeng ka PMJP ieu
mangga Abi pengen tanya. biasa sok sahawe lah. Nuhun. Janten ai putri mah hoyongna 2002 genep gitu nya. Ada abi mah ti lebet ti sastra Sunda teh entos nyirian gitu. Hoyong nyiringan ieu PMJP teh kitu Kang. Kalau Janten misalnya jadi runner up oke nya. alhamdulillah ya mah Wah. bonus Bonus. gitu. Janten entos ngantosan gitu nya iraha ieu teh PMJP teh gitu. Di semester 2 teh entos aya lah bewarana. Janten we langsung daftar jadi delegasi gitu Kang. Emang tos hoyong teh awal sih. Tah iya nu eta mah ieu kan salaku berarti entragan 24 tah hoyong terang ya kamandang tetapi naon sih nu janten katajina gitu ti mojang pewakil entragan 23 tah iya mangga tiasa ce Pami salerusna sajujur aduh kumaha sajujur-jujurna gitu Iya, nya. gitu Pami ya. tiasa jujur mah salerusna teu kataji sama sekali ke PMJPT. alah Gitu. Naon anu nyababkeun akhirna mah janten daftar teh nya gara-gara sami sareng putil oge seueur rojongan ti anu sanes janten ngajantenkeun kanggo nyobian wae kanggo ngiringan gitu sih aku. mohonnya harus bisa entah gitu geuning ge nya barudak ieu teh mojang jejaka teh terus ayeuna mah abi hoyong ngawaler patrosan abi meureun Nuhun nya. Akang hoyong tarang cik. Kunaon akang bet kataji ka PMJP ieu teh nya. asik Gitu. ya salah nama nu kahijina hoyong ngasah skill oge ya kanggo percaya diri kepedeana dugi ka mana teras dina ngabagi waktuna dugi ka mana teras anu paling utamina nyata pemahaman urang kana isu kampus atau napi isu kasundaan tos dugi ka mana eta sakema hoyong nguji dugi ka sakumaha sih naonnya potensi anu ku urang gaduh teh gitu tah merenanya enten ieu teh bermacam-macamnya beda-bedanya Nuhun. di unggal delegasi teh pengintannya tah meureunnan pamitos kieu kumaha ye nalika harita berarti harita naon namina teh pasanggiri Sanggiri. tahapan-tahapanna naon we anu kedah disiapkeun naon we anu kedah diperhatoskeun gitu mangga pangintan mah tinu pang tengahna heula paling tengah heula mangga Ci Mohon kanggo non tadi teh tahapan-tahapan kanggo daftar ieu teh antawisna ti pemberkasan heula nya Kang. Terasna oge dina pemberkasan eta teh aya kedah ngajengkeun oge advokasi, visi misi, teras kayak persuratan anu kararituna, teras tos tahapan pemberkasan teh naon deui nya hilap deui. Nah saljengna aya tugas-tugas oge Nuhun. tugas-tugas teras teh didinya teh aya nu namina di interview tangtosna kemarin kan pami urang majeng jantan mojang jajaka teh kedah wanong kana kebudayaan Sunda atau naon anu baris dilakonan ka payuna pami jantan mojang jajaka engkin. Teras cek anu hilap. Nah. Saat acan karantina teh aya photoshoot. iya, Anu di iya, Pak. digana Bojang Jajaka Pamas gitu. nah berarti rengse photoshoot administrasi photoshoot karantina. Karantina. Teras aya grand final. Aya tugas-tugas oge ta. Nya tangto. Terus nah tugas meureunnan anu poin utamana nyata aya nu ka ieu sih aya nu ka kantun advokasi nah Teras pesan eta anu Advokasi. paling pentingnya. kita advokasi. meureunnan naon sih ieu teh nu ai 25 meureunnan naon sih ari advokasi teh meureun Kang Ci Mun jantan advokasi teh mangrupikeun hiji program anu bakal dirancang ku Bojang Jajaka teh jantan sapertos Bojang Jajaka atau delegasi migadu rasa keresahan di isu kampus segala macam tiasa diadvokasikan di Bojang Jajaka ieu gitu. janten si advokasi oge teh ngajanten komitmen urang ka payuna bade naon sih naon anu dicandak sapertos kitu. Tamian pengen ente Cekat. sapu berarti nya. Sapu. Tah tos paham meureunnan tos terang advokasi teh naon gitu nya ayeuna patarosan sajengna naon ieu advokasi anu dicandak ku Akang Cece nalika PMJP Mangga Gimana? Bang Bisa. Salah. salah Akang geuleuh. Akang heula tapi deh. gini kan Mun. mun pengen hari teh abi teh nyandak dugi ka ayeuna berarti nya alhamdulillah teh nyata digitalisasi budaya ku cara ngadamel video infografis atau napi postingan anu patali sareng bahasa Sunda janten abi selaku kararasan konten kreator oge anu teras-terasan ngadamel video tah video eta teh abi bungkus dina nganggo bahasa Sunda supados
sawe nu ninggal nah we ti Jawa Barat anu Sunda atau napi ti luareun eta tiasa wanoh kana bahasa Sunda gitu painten. Lajeng Ajeng ti saha? saha Nu ieu heula tuh. Oh, Iya. ayo Mohon pami abi mah judul advokasina teh nyaeta sarasa Kang. Naon Nyaeta tah? sarasa teh sastra rumbaja Sunda asih kana budaya. Nah, naon kitunya kasang tukang bet nyandak sastra rumaja teh ya. Aya sastra rumaja eta teh kaleresan di semester 4 kamari teh aya mata kuliah sastra rumaja sareng sastra anak tah. Janten di dinya teh aya keinginan ataupun nepi karesahan kitu hoyong ngangkat sastra rumaja pikeun wanoh kitunya ka para rumaja oge kanu sanesna. Terusna oge anu mana sastra nyadira tiasa naon nya ngebrehkeun tina hate ka hate kitunya janten dina advokasi ieu oge aya sapertos nulis saja kata napi naon sanes kantena kitu tiasa di-up di Instagram kitu. Janten arurna tiasa ngebrehkeun hate ngaliwatan sastra ieu kitu sih. Sae pisan. Ayeuna bade ka usaha yeuh. Ayo saha sok mangga. Bager. kami advokasi teh abi mah abi nyandak nyaeta sasaka harmoni. Sasaka teh hartosna Sunda Asih Sastra jeung Kawih gitu. Janten nu simkuring candak teh karena simkuring minat kana kawih, simkuring hoyong miboga keresahan oge kawih teh entos kaerong tumpur gitu di zaman ayeuna teh janten simkuring bade ngamajengkeun di kawih-kawih Sunda teh di sekitaran kampus gitu janten kuring ngangkat sasaka harmoni ieu Kang. Cobian kawih teh. Kawih naon heula. Naon ya tuh so. Naon atunya Naon? anu ieu unjuk kabisa we nya. Mangga. Janten aya sakedik nyata seler-seler suku bangsa ti wewengkon mana-mana sakasuka sakaduka wujud bangsa Indonesia. Asik. Ini halim pugunya aduh. Mangga ayeuna. Oke, pamungkas pangintennya. Abi mah nyandakna panyuluhan sabaya eta teh mangrupa singketan tina pancek nyaah luhur pituduh oge nganjeng. Nu mana sabaya ieu teh artina sastra bahasa sareng budaya. Nah, anu dicanda ku abi teh edukasi kanggo masyarakat utamina generasi muda Kang anu ngawanuhkeun kabudayaan, kasundaan, ngalangkungan kamahera atau kawantun abi dina komunikasi. Pengintan ieu mah jantan emang advokasi nanti kanggo ngamajukeun kebudayaan Sunda. Laras pisan. Tah tapi pas nalika naon advokasi nyusun advokasi eta terus di pasanggirina aya teh sih pasti aya merenya tantangan dina yang harapan pasanggiri sareng advokasi ieu. Berarti nyusun advokasi ieu gitu Pangintan. Muhun pamit isim kuring mah salami pasang giri mojong jajaka teh aya kasusahan oge gitu Kang janten ngarancang advokasi teh kedah bener-bener janten ieu program teh teu hungkul di jieun teras diantepkeun gitu kedah teras dimajengkeun kedah terus dilaksanakeun janten teu main-main ieu advokasi teh Kang kedah dicekel terus gitu Janten meureunnan sarengsena pasanggiri teh ulah nepi ka pareum we Muhun laras pisan. pisan kedah teras-terasan dugi ka irah-irah we gitu nya kanggo ngamajukeun budaya Sunda laras bisa. Enggak aya tambahan? Ya, di tantangan advokasi abi teh tangtosna nu namina advokasi kan kedah wanoh gitu. Janten ieu teh di mana gitu ngaetana. Nah, di dinya anu jadi tantangan teh abi kedah milari heula naon anu sakirana isu naon anu tiasa dicandak kanggo advokasi. Nah, kapungkur abi teh ningali aya jalmi anu nyarios ka abi secara langsung naon si abi mah teu bangga jadi jalmi. Jadi orang Sunda teh teu bangga. Tah eta ge tiasa janten eta anu ku abi dipilih kanggo dijadikan advokasi seperti itu eta tantangan. Jadi janten ningali oge nya situasi kondisi ayeuna teh naon nya ngabutuhkeun naon ieu supaya melek kana kebudayaan Sunda. Laras pisan. Enggak tiasa. Mohon. Nah, pami abi nyarira sami oge nya sareng Kang Luki tadi anu mana milana advokasi teh ulah sampaikeun ka parem dugi ke sarengsena ieu acara gitu. Nah, janten pas bahasa eta ngeunaan advokasi teh salusna emang kedah bener-bener asak teh ageuninya gitu. Tah teras dina aya keresahan eta teh tiasa nimbulkeun masalah janten
aya nih titik keresahan sareng masalahna janten tiasa diangkat kanggo advokasi tia anu mana kan abdi oge nyanak ngeunaan sastra rumaja anu mana saleresna sastra rumaja Sunda ieu teh henteu sebanding sareng sastra rumaja anu nganggo bahasa Indonesia gitu sih Kak. Aras pisannya kalasan abi oge nyandak eta naon advokasi teh nyaeta sabab ningali oge situasi kondisi nu di kampus kalasan abi di kampus teh kan harita ya kelas OKK anu dihijikeun sa Unpadeun nya tah eta teh seueur pisan rerencangan anu ti luar Jawa Barat ti luar Sunda tah ku cara saling follow Instagram merenanya terus abi oge ngupload konten kreator ngupload konten ngeunaan bahasa Sunda eta tiasa ngawanohkeun gitu sabab saatosna abi ngupload video ngeunaan bahasa Sunda tah anu rerencangan cimkuring abi nu ti Bekasi misalkan anu ti Palembang nu ti Sukabumi di beh kidul gitu nya tah hoyong terang nian kana bahasa Sunda teh utamina bahasa Sundana bahasa Sunda Kuningan sabab simkuring nu ti Kuningan bahasa Sundana teh aya ngagaduhan dialekna Seueur dialek muhun gitu sok marnit tah gitu marnit lalieur gitu tah gitu merenya janten emang aya tantanganna teras oge ningali kondisi teras anu paling utamina nyaeta naon teras henteu eureun di dinya urang advokasi teh garis pisan Laras gitu pisan. mohon laras pisan nya tah meureunnan ayeuna tos lami meureunnya ti Pasanggiri teh aya teu si kagiatan-kagiatan ataupun kagiatan-kagiatan anu ieu anu parantos ku Akang Cece di hadiran gitu nya ngiringan gitu meureunna mangga berarti saya Nah, abi nya. mangga Nah, orang teh atos ngawanohkeun kabudayaan, kasundaan, kapungkur ka mahasiswa Filipina oge Thailand anu dongkap ka FIB. Sapertos kitu. Nah, urang teh ngawanohkeun oge naon tah ajuk naon anu nuju dipake sapertos abi kabaya ieu atanapi ngawanohkeun oge totopong sapertos kitu. terus aya baju pangsi oge nya Nya leres pisan. nah selajengna apa itu aya naon deui tah terus aya di bulan naonnya Juni mun teu salah ngahadiran ngalaksa di Rancakalong. Janten aya acara di Rancakalong simkuring salaku Mojang Jajaka ngahadiran ka itu kan. Janten mah yang terang tarawangsa teh kumaha gitu. Tah. Rame pisan pokona mah eta teh. oh terus di ngalaksa di dieu teh oge dijantenkeun konten benernya kanggo diwanohkeun kanu sanes gitu mangga aya naon deui berarti tah Aya naon deui, Cek? Pami abdi nu emot teh bahasa eta patepang sareng Sastrawan ya, sareng sastrawan pas dina peluncuran Mangle. Luciana. Yus Luciana. Iya. Nah, kaleuresan kan sastrawan kitunya kitu janten tiasa alhamdulillah teh tiasa wawancara secara langsung. tah Terus akang nyari itu naon deui nya asa asa kamari Kang. kamari teh naon cenah Dina naon sih namanya teh? opera budaya Iya, nya opera budaya. ngiringan naon Parade. Parade. nya orang sisindiran teras deui mainkeun angklung calung gitu sareng musajabana gitu berenanya tah naon deui nya kegiatan teh panginten anu ayeuna nuju di payunan mah panginten simkuring salaku Jajaka Pinili sareng Mojang Pinili nuju naon mayunan Pasanggiri atanapi putra-putri fakultas teras di oge ti runner upna Jajaka sareng Mojang Nuju persiapan kanggo imbasadi. Imbasadi. Anu insyaallah sabulan deui Sabulan Kang deui, bade Kang. angkat. sabulan deui Kamana nya. ya? Kamananya? Kamana aja? Kamana coba Kang? Di Yogyakarta. Di Jakarta. Aya pokona namanya Aya pokona mah. pokona mah sadayana nyuhunkeun pangrojongna simkuring sareng Jenis Jul ya di putra-putri fakultas sareng oge Kang Luki sareng Cel. Ceput Jel. Sok hilapan ari aya kamera teh Ceput Jel. Iya. Anu ka imbasadi Imbasadi. sareng rojong sareng. Nyuhunkeun pidoana oge. Mohon pangintennya. Terus panginten pamitos kitu teh tah bade nyanak naon meureun ayeuna teh persiapan sareng kapayuna bade nyanak naon ieu di putra-putri fakultas atanapi di imbasadi persiapanna sareng bade nyanak naon ieu ka ditu teh ka kegiatan eta teh gitu. Mangga panginten ti imbasadi heula ayeuna mah. Mohon janten pamit imbas tadi mah entos persiapan sapertos advokasi, fotonya lira, terus aya oge
sababaraha macam makanan senjata tradisional sareng nu sajabina kanggo dibawa ka imbas tadi oge. Imbas tadi oge migaduhan tema tahun ieu teh Kang. Nyaeta angiring jatraning sastra gitu janten sastra budaya kanggo tema imbas tadi ieu Kang. Janten anu dicandak teh advokasi urang ka imbas tadi engke. Itu aya tambihan cek. Anu tangtosna advokasi eta teh kedah aya kaitanna sareng sastra bahasa oge budayana sapertos itu. Panginten anu ieu teh aya naon ya perbedaan teh sih advokasi pas bade mayunan PMJP sareng ayeuna ka imbas tadi gitu. Tangtosna ayanya nu mana ngadamel advokasi kanggo imbas tadi ieu teh seueur revisiana Kang. Muhun direvisi ku Acek anu tos imbas tadi tahun 2024 kapungkur. Nah, nu mana anjeunna teh atos ngabantosan kitu nya kumaha tata letak advokasi anu sae kitu nya anu kersa dibawa kanggo ka ditu gitu. Pami abi mah Kang beda pisan gitu sareng PMJP kumargi advokasi simkuring teh kan nyandak kawih. Teras kawih oge teu tiasa gitu dicandak mung kawih hungkul ka imbas tadi teh. Mung aya tema sastra budaya sapertos kitu simkuring konsultasi ka acek-acek tapi tong dirobih kawinna kudu aya tapi kudu tambihan sastra sareng budayana. Jadi didinya kuring mikir otak kanggo nyusun si advokasi ieu jeung alhamdulillah atas ACC revisina gitu. Panginten meureunana advokasi anu ti PMJPT itu jantan dasar sebenarnya harus dikembangkan deui nya ditambih-tambihan deui gitu. Tah ayeuna mah kumaha ya kanggo mayunan PPF mangga Aduh, anu kedap deui kedap deui aduh sanduh. Ari kalorosanya ari PPF mah atos nincak kana grand final IPAM imbas tadi mah nembe tahapan persiapan gitu. Pami PPF mah atos lebet kana grand final di dinten enjing teh. Terus noge panginten tadi teh nyabit ngeunaan advokasi anu mana advokasi ti PPF nyarira atos ditangtoskeun ya Kang. Kanggo teh mana teh janten kedah naon nya milih berarti milih. Nah, namanya sih deui tah kaleureusna pami abdi nyarira ngeunaan media sareng kesetaraan gender. Janten abdi oge ngubah tina anu tadina ngeunaan sastra ayeuna mah janten kesetaraan gender gitu sih. Tapi meureunana kesetaraan gender eta teh masih kena kaitanna sareng sastra oge. Gitu mohonnya. Panginten pami simkuring mah abi mah kan anu advokasi PMJPT nya eta digitalisasi budaya utamina bahasa Sunda. Utamina deui eta teh aya di utamina deui bahasa Sundana Sunda Kuningan. Anu ngageduhan ciri khas. Tah ayeuna kanggo mayunan putra-putri fakultas abi oge nambih-nambihan gitu nya sabab kan kedah milih advokasi teh kedah milih naon we opat advokasi anu dicanak tina isu anu nuju naik ayeuna teh kitu beunang nya. Abi teh nyaeta tabu dalam pendidikan. Nah, tabu dalam pendidikan tah simkuring atau abi nyandak tabu dalam pendidikan nyaeta kapamalian. Nah, kapamalian eta ku abi dicandak, ku abi kembangkeun dihijikeun sareng bahasa Sunda Kuningan atau digitalisasi budaya. Tetep we goals nama nyaeta konten anu nganggo bahasa Sunda Kuningan ngan aya kaitana karena kapamalian eta gitu pangintennya emang beneran PMJP ieu teh janten dasar oge pikeun urang melek benernya sabab urang oge kedah riset oge nya ngeunaan isu-isu anu ayeuna naik terus oge kaitan-kaitana kitu nya tah harapan kanggo kapayuna panginten kumaha tos janten mojang jajaka pamas teh gitu atau tapi satacan eta urang abi bade naros heula ieu bedana kitu nya satacan nganggo naon ieu teh selempang sareng atos ya nalika nuju pas sanggiri sareng ayeuna tos janten ieu bedana kumaha ieu teh nah aya naon amanah anyar anu berat atau tapi kumaha gitu ya. Selaras nama urang pisan Kang aya amanah anu berat. Teras oge janten tanggung jawab oge Kang urang tos ngadvokasikeun urang kedah ngajalankeun advokasi anu urang candak gitu. Terus miboga tanggung jawab oge kana budayana, kana janten public figure di sastra Sunda nyalira Kang. Mun kitu.
Wih deui panginten tadi enteng gitu nya. Dimana urang teh dina raksukan oge anu asalna kaos we sareng calana panjang tah ayeuna mah teu tiasa kitu ka kampus teh rapi. Nu penting mah urang teh kedah ngajagi kana sikap urang, perilaku urang, kumargi urang teh terus jadi enteng lah gitu istilahna mah. Tabihan Ya utamina dina tingkah paripolah pangintennya kan kedah bener-bener dijaga maksudnya teh kan tadi uih deui maksudnya teh kita sebagai eunteng kita janten anu ai atanapi anu sanesna tiasa nyontok gitu ka arurang. ka urang gitu nya. Nuhun. Enggak anu tadi patrosan sa teu ajana harapan gitu. Pamit sim kuring mah harapanna sumiga kitunya advokasi nu sim kuring candak terus diadvokasikeun teh tiasa aya manfaatna kitunya kanggo seputaran Pamas oge gitu. Terus aya tujuan advokasi teh terrealisasikan dengan baik kitunya. Kanggo harapan salajengna mah nanya semoga Mojang Jajaka Pamas teh bisa ngagaduhan delegasi-delegasi anu langkung saya deui, anu langkung tiasa ngamekarkeun budaya Sunda deui gitu Kang. Diantos pokoknya nama Di antos AI 25. tapi nu 24 mangganya lajeng saeun. Pami abi harapan kanggo nyalira mah mugia tiasa leres-leres kitunya ngajalankeun advokasi atanapi ngajadikeun diri teh langkung anu sae kitunya saleresna mojang anu sabenerna sapertos kumaha sih nah gitu kanggo harapan sabudeureun mah mugia si kabudayaan sareng kasundaan ieu teh tiasa mekar kitunya janten terdup gitu istilahna mah sapertos kitu. Lajeng panginten Mohon pamiti abdi nyarira panginten sami saleresna mah sareng Akang Cece kitunya mugia tiasa amanah itu tiasa dijagi oge terusna oge advokasi anu dicandak teh tiasa kajalan terusna oge pangintennya ti Imbasadi atanapi ti PPF tiasa non ya hasilna teh anu terbaik gitunya mungkin kanggo kapayuna. Mohon panginten gitunya harapanna mah nya mugia urang di dieu salaku Mojang Jajaka kapayuna tiasa teras kanggo mulai budaya Sunda teras oge tiasa terasnya kanggo advokasi nate teu kenging liren teu kenging eureun kitu nya ayeuna tos nganggo ieu mah tos lah eureun kitu nya penilaian lagi atos misalkan gitu tah teu kenging kitu nya kedah teras kedah melek kedah memulai budaya Sunda gitu panginten nya mohon oge panginten harapanna kanggo kapayuna mugia aya ieu delegasi anu ngagaduhan naon namanya teh nya anu moteka nu rancage nya Nya. Ti AI 25 atanapi ti dulur-dulur ti 24 panginten kitu nya Reng-rengan 24. Diantos pisan 24. Mohon panginten kami 23 mah atos kedah fokus ka mana gitu nya Skripsi Skripsinya itu nya panginten tah kanggo AI 25 sareng dulur-dulur 24 diantos di PMJP tahun Diantos. payun 2026 gitu pangintennya panginten sakitu panginten cekapnya panginten tapi aya closing statement da tadi oge tos harapan teh tos closing statement panginten. pangintennya. Mohon tah panginten sakitu we nya atur nuhun pisan kanggo Akang Cece nya ieu duh meuni garaga garulis kasep ieu kasep pisan Aduh ya kasih pisan. mohon kasep pisan satos abi Ya. gitu ya Gitu. gitu gagah oge Gagal oge. satos abi itu Mau ngiringan sami. Gelis oke. Satu-satu. Oke. Tah itu kitu. tah kicu itu panginten hatur nuhun pisan parantos nonton yogi hatur nuhun pisan parantos sumping Hatur nuhun pisan Nuhun. ya. mugia hasilna sae di PPF sareng Imbas. Imbasadi. Amin ya Amin, Allah. amin. Panginten sakitu hatur nuhun ngihilap di like komen amin sareng Subscribe. gitu pokoknya Lonceng. lonceng Ting 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 ting. tebang nih di Kuramas anu salajengna Kuramas Kumpulan kumpulan Carita carita Pamas satur nuhun